Sarengsena ngalaksanakeun gelar pasukan Operasi Lilin Lodaya 2018 kamari di Lapang Perawatasari Cianjur, Jawa Barat. Jajaran Kepolisian Resor Cianjur sareng TNI jeung unsur Muspida Kabupaten Cianjur langsung ngelakukan pemusnahan ribuan botol. Esina, minuman keras di segala merek ti hasil cipta kondisi saprak dua sasih anu katukang. Ku cara digilas ngagunakeun hiji unit alat berat. Salian miras, saloba 6.142 keping KTP elektronik anu ruksak, salah cetak, invalid, jeung pergantian elemen data oge dibinasakeun ku cara dibakar. Pemusnahan KTP elektronik ieu guna nyegah ti jalmi anu henteu tanggung jawab kanggo nyalahgunakeun KTP kasebat. Anu dihawartoskeun disalahgunakeun yang hareupan pemilu 2018. Sejabati eta, pemusnahan miras sarta KTP kasebat guna mikeun rasa aman ka warga masyarakat, khususna di wilayah hukum Polres Cianjur. Dina perayaan Natal 2018 sarta perayaan Tahun Baru 2018. Sebetulnya rangkaian kemarin kita sudah melaksanakan rapat lintas sektoral untuk menyamakan persepsi, karena pengamanan ini tidak hanya melibatkan Polri saja, kita melibatkan TNI, dari pemerintah daerah, dan kemudian juga dari masyarakat yang memang ikut serta secara swakarsa melaksanakan pengamanan Natal dan Tahun Baru. Pemusnahan ribuan botol miras serta KTP elektronik ieu minangka usaha pihak kepolisian, TNI jeung unsur Muspida dinamikeun rasa aman dina pelaksanaan perayaan Natal 2018 jeung perayaan Tahun Baru 2018. Patali pemusnahan KTP elektronik ieu, pihak Polri berkoordinasi kalawan pihak Pemda Cianjur. Yen aya 6.142 KTP elektronik anu kondisina ruksak, invalid, jeung penggantian data elemen warga dipiwarang kanggo gara-gara dibinasakeun secara babarengan kalawan pemusnahan miras. Pasalna, ribuan KTP elektronik ieu upami henteu gara-gara dibinasakeun dikhawatirkeun disalahgunakeun ku jalmi-jalmi anu henteu tanggung jawab. Bukituna, kanggo ngantisipasi perkawis kasebat, KTP kasebat langsung dibakar. Di Cianjur, tim liputan ngawartakeun.